Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Undas official. Ek naon ini teh? Masukkan komentar di marane. Nya arek macakan komentar. Tapi sebelum kita lanjut membacakan komentar, kemarin ya kita dapat berita duka atas meninggalnya presiden kita yang ketiga, Bapak B.J. Habibie, yang telah banyak menginspirasi kita, terutama untuk anak muda ya, terinspirasi dari karya-karyanya yang memang sangat luar biasa, yang bisa menerbangkan tadinya cuma kapal kertas bisa menjadi kapal beneran ke pesawat non kapal mah cai. Salah. Di samping karya-karya Bapak B.J. Habibie itu yang sering disebut Bapak Teknologi ya, Bapak B.J. Habibie juga adalah sebagai hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga menginspirasi kami, di sampingan berkarya jangan lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga sedikit sudah meniru gaya beliau ya. Di samping kita berkarya, alhamdulillah kemarin juga kan Undas official sudah mengadakan acara istighosah santunan anak yatim, yang mungkin kami hanya baru seperti itu misalnya ya. Mudah-mudahan kami semua bisa dapat meningkatkan keimanan ketakwaan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sejenak mari kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada beliau. Berkat surat Al-Fatihah, bismillah wahi Bapak B.J. Habibie Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, kita langsung saja membacakan komentar dari film Kisah Kasih 1980. Wah, pasti lo banyak komentar masukan ya Maya. Coba pisan tapi tenan naon lah masukan dia segar membangun eta teh. Tong hilap guys, lamun komentar naon ngasih kritik saran komentarna anu membangun kita supaya lebih baik lagi. Jangan memberikan komentar yang membunuh semangat kami, oke? Kudungan orang mah bijaan. Baca. Siap. Tang lama mana lah? Namina saha sih? Aran dikasih ini patut. Ente bohong. Ditungguan ti jam hiji menikarak nonghol cenah. Wayah kieu lalajo heula nongpoho kopian kade. Siap. Kudu di kopian, lalajona kudu bareng ngopi, guys. Meh tong tundu. Eta teh kamari teh kurang di pos jam hiji teh nya. Karena laptopna rada edan guys, pokoknya mah anu rek mamesetkeun laptop anyar seug pokoknya kirim cek orang alamatnya kirim ya. Biasa ya gantian cim di mah lain. Oh ke Cina sih sampai ke situ. Ya botak era euy. Nente Rizky cek urang mah nu meunangna si Asep atau Acim da. Berarti salah etanya. Urang nu meunangna teh saha? Tahu urang. Si Junaid nu kamari meunangkeun AWG rancapan. Oh, pan mana mah menang di pajak pinang nota, guys. Menang baju ti tenar ya. Mang Henry kurang endorse heuh. Tenar. Teuing naon anu dirasa. Sok tah eta channelna official Permanatinga. Apa layangan cenah untuk menerbangkan harapan kamu. Adi baper. Lanjut orang Wafa Nur Fadilah zaman 80 aya pecahan 100.000 kang gede nage 10.000 cenah. Oh, sedikit klarifikasi. Oke ya. Jadi yang di film itu si Jono salah nyebutkeun jadi cuma 100 ewang tah 100 dinya teh maksudna lain 100.000 mang eta teh nya. Jadi 100 perak. Iya. Tapi terima kasih. Komen tong kapok pokoknya sekarang komen dia ulah lanjut mana ya Tidikri Asidiki. Alhamdulillah wing bisa lalajo di PT film Undas official. Alhamdulillah ya pokoknya. Tapi mungkin episode 5 rada dipending ya.
pokoknya mah dah ieu teh barudakna nuju aya kesibukan masing-masing masih sakarola ieu teh. Jadi belum sempat shoot ya, tapi tenang saja kayak kurang diganti ku segmen tutorial pokoknya mah jadi kinya segmen tutorial nu badekin di post di poe kemis payun teh. Jadi apal tuh kalian teh video prank teh geuning nya. Jadi kamera mah jauh tapi suara deket gitu tah mata makanan kayaknya tinggal we pokoknya mah low budget mah cukup menggunakan dua kamera, hiji sikeun ngarekam video, hiji sikeun ngarekam suara. Tah ke ngedit teh urang ngebejaan. Siap. Urang nih di Igra Rawa Merta Igra Rawa Merta lanjutkeun mang kan gitu unggul. Igra naon gitu singkatan ti naon? Ikatan Guru Raudatul Atfal. Jadi eta teh sakola TK. Ya, siap. Lanjutkeun. Ti Amelia Zahra. Bener ning aya film kaduana bari emot seuri. Eta aya urang bulean gitu aya nama de atosan episode salajengna. Saha coba. Orang bule pasti si Pipit mah ya. Pipit ya. Ya. Saya iya Windy tambahan we nanti kali we sukses cenah bare nanti aya lope juga Windy we. Ya Saya mana enak Ayah Au di Ayah Au tambihan ku sora jangkrik cari cangka sarang binatang malam sanesna pada selada alami suasana malam harina. Oke siap Mang. Eta komentar anu bener-bener masukan kanggo abdinya. Alhamdulillah eta di episode 4 tos ditambahan sora jangkrik ku abdi ngan nu can teh sora naon tadi cari cangkas cari cangkas binatang buas kencan mau meureun cari cangkas eta nu kosuma ya coba komen cari cangkas nu kosuma abdi can apal ieu teh. gandeng sawana urang teh Oke, episode 5 mah rek ditambahan suara cungcuing, suara bueuk, suara naon di? Suara orang. suara toke tah segeus pokona Suara toke dan aina wah si Dikri di wae dikira wae terakhirnya anu teh sore euy. kabeh ge eleh euy ku si Junet pakai jurus andalanana cenah Leng cerongi. aduh Mulai sieun atuh jaran goyang. anjir hebat si Junet euy Karena kitunya guys nya eta komentar terakhir ku abdi dibacakeun sok mangga guys komentar seueur-seueur rangkin ku abdi dibacakeun deui oke. urang nungguan komentar di maneh maneh nungguan jadi Urang. Pokoknya apunten pisan nya dua kemis ka payun episode ka 1980 mau ka tayang euy teh. Aslina geus. Wah. Karena antosna we nya tapi tong hariwang lah pokoknya mah kurang digantian ku video tutorial. Oh kayong tutorial naon tah kanggo minggu kemis nu payunna deui. Enggak komen we nya. Namun urang biasa nyeun berarti mun urang bisa ngeditna gitu urang dijieunkeun videona nyelamun teu nya ya hampura we. Oke guys, jangan lupa yang selalu diingat alat seadanya bukan alasan untuk tidak bisa berkarya. Pokoknya mah boga HP jadikeun pokoknya mah teu boga mic cika perekam suara make HP deui meureun babaturan balik boga HP kan hiji pake perekam video hiji make cika perekam suara nya kayak pokoknya kurang dikasih nyaho pokoknya mah kurang diperek anu tinu pelan teh kurang diomean naon wae ge pokoknya kurang bijaan Pak atur nuhun nya sadayana apabila subscribe guys subscribe pokoknya subscribe bisul ya dan ukur lalajo doang subscribe bisul pokoknya mah Yolanda teh pokoknya sing sarehat pokoknya
Amin. Komen pokoknya mah terutama khusus orang Karawang gimana subscribe ti gagah pokoknya mah ieu barudak ti asli ti Karawang. Oke nya guys, atas silanya atur nuhun. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.